أنت شمس أنت بدر Udang di kubur tetela Jarmi jadi rupa-rupa Tesaru wajang asalna Saku mahagi amala Iji awak ngaguruntul Pulang guling awak kumpul Nukitu goreng kabatur Yang tetangga embung akur Ari anu kaduana Jeung babitaya bedana Kana salat lalawara Ninggalkeun bari ihajat Tilu nu beteungna kembung Eusina ku senehurung Kana zakat eta embung Akhirna bakal kaduhung Ari anu kaopatna Geuting ngocor ti bahamna Anu kitu akibatna Teu jujur dina dagangna Ari anu kalimana Awak kacida bauna Nu maksiat di dunyana Cilaka di akhiratna Ari anu kageneupna Jalma gorowong beheungna Saksi palsu di dunyana Cilaka di akhiratna Tujuh jalma teu letahan Nyerina teu katulungan Kana bener teu nyaksian Henteu sieun ku pangeran Dalapan nuju jungkiran Parjina bijilna nahan Kana jinah dilakonan Henteu sieun ku pangeran Salapanu beungeut hideung Ari beteung tembung pisan Eusina ku senehurung Harta yatim digugulung Sapuluh corok jeung lepra Nu nganyerikeun kolotna Goreng ka indung bapakna Jaga nu bakal cilaka Sabelas jalma siungan Ari beteung tembung pisan Nu kitu sok mabok-mabokan
layali bulan purnama nu soleh loba amalna bager tur sae akhlakna judulna ieu nadoman bade ngageuing pikiran sina ingat kadawuhan Nabi Muhammad junjungan kumaca ieu pepeli